ieu mah ngalanjutkeun ayat nu kamari. Jelema-jelema nu iman ka Allah ditambahan ku beramal soleh nu Allah nyaritakeun bahwa nu iman tur ngamalkeun kana amal soleh Allah janji dengan rahmatna ulaika ashabul jannah surga. Lain saminggu sabulan satahun ta lain 10 tahun hum fiha khalidun. Tur ngalaksanakeun amal solehna teu kudu berat-berat la nukallifu nafsan illa wus asa endek bae ka surga. Asa dihareup bae ieu ka surga. Pasti husnuzon urang. Ana inda zanni abdi bi cak Allah. Kulama kumaha sangkaan hamba kaula ka kaula. Sangkaanna aing mah ka surga akeun. Aing mah asana ka neraka akeun kumaha sangka sia bae. Nu mantap kajeun teuing teu salat sing gede sangka. Ai teu isin mah atuh nyana ge boga sangka boga perhitungan ieu. Nyana ieu boga sangka asal aing digaji atau emang digawe ieu. Jelema nu teu digawe diikat atawa teu digawe di kitu cinglu. Teu digawe tapi jana boga sangka asal aing digaji ieu. Daek ku galede ge moal ka jelema. Atuh sangka ge sarua. Eta Gusti Allah ngomong kos kitu teh ulah disangka lah aing mah bagus sangka bae. Atuh bagus sangka ge kumaha sangkana. Lantaran nyana ge boga rarasaan ieu. Boga rarasaan cek Haji Taji. Kumaha kira-kira ya di ayat ji atuh deuk kumaha deui. Jang ngaji unggal minggu sanajan di handapeun tangkal Ambon kan. Salat ja atuh biasa kula mah sanajan tilok tahajud tilok bala tamatut sakira tambahna doang. Ka Mekah ja geus. Nah zakat ja atuh osok. Anak atuh ja hayang sok dibabagi segala rupa. Aju perasaan ja atuh ieu mah eta bapae ka surga ja ieu mah. Eta bagus sama sangkaan gitu kan. Nu saurang deui. Dedi, lu Ded emang bagaimana ini sekarang lagi sakit? Iya, gua lagi sakit. Kira-kira lu kalau sakit ke surga apa neraka? Tahu ya. Saya itu, tapi kalau sangkaan sih pengen ke surga aja. Bagus aja, Ded. Kata Kiai juga harus bagus sangka. Iya, lu suka sholat? Kagak. Puasa suka lo kalau bulan Ramadan. Ya kagak juga sebenarnya. Lu kerja apa aja itu? Ya sekali-sekali suka mabok juga sih. Ini lu sekarang lagi gimana perasaannya? Mau mati kayaknya gue. Tapi ada nggak perasaan sorga? Sangka sih sorga aja. Iya kepengen mah walaupun begini-begininya Allah maha gopurin. Waduh buka dalil tak budak. Jawara ge boga dalil. Tetap di jero hate nama teu biasa dibohongan. Deuk sangka kumaha? Ja aing ngadenge di kiai-kiai nu teu salat mah ka neraka. 1 juta kali aing boga sangka bagus ge hate leutik nama teu bisa dibohongan. Sangka teh kumaha? Aya korena jeung dilala ka jeung kumaha ge. Ai kitu mah urang salat sok. Sia sok salat atuh sok aing mah ka jeung kumaha ge jawani aing mah lamun tinggalin qada. Mantap aing mah subuh mah qodoan melulu aing. Ani aing mah. Tak atuh geus emang sakitu bisana jeung aing mah. JHS mah anugerah ti Gusti Allah. Jaing ge hudang mah tuh sok berjamaah. Ngan teu hudang-hudang emang nang sa? Nang Allah pan. Bohongan ku Allah teu dihudangkeun aing. Nyalahakeun ka Allah tolol tak budak. Tapi aing kodo kan. Ye eta aing gede hate. Tetep sorga aing mah. Eta mah deres kos kitu mah. Sebab salat, dah siap moal ka surga jatuh husu. Atuh soal husu mah dak mah lain deui eta mah. Bagian kiai eta mah. Bagian aing mah deuk husu di mana? Salembur aing coba dengekeun husu jeung mal aya. Atuh lamun hunu kudu nu husu bae mah ka surga atuh mah tuh surga kosong.
nyanakeun ngarobrol teh si Unyil jeung si Petru. Tetep aing bagus agak eta aing mah sabisa-bisana sakit. Tetep sia itu husuma je. Aing kamari kan ngaji di Cilongok. Cak Allah lain cak kiai cak Allah la nukallifu nafsan illa usaha. Aing mah sakuran eta doang nu ditengah-tengah ku aing. Jangan ke dalil di hadapan Allah. Besi Allah nanya, sia sabaraha tahun hirup? 60 Gusti. Kunaon teh pernah tahajud? Teu kabawa. Duha sarwa teu kabawa. Kunaon sia salat zuhur dangan henteu make salat sunah? Tetep teu kabawa Gusti. Abdi mah nu pardu-parduna bae. Kata husu kancak Gusti la nukallifu nafsan illa wus'aha. Waduh, cak Gusti Allah malaikat ya, balangkeun ka sorga ieu mah nu kieu mah. Nggak segera terus. Waduh, tah batak sakuran teu kudu badi talar ieu bae hiji. Jangke di harapan Allah. Aduh, mantap jasa. Si bae lah nu kalipun nafsan illa wusaha. Geus sakitu talar. Malah mah rakaat awal rakaat kadua eta bae pake. Salat maghrib. Jadi imam deui. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. La nukallifu nafsan illa wus'aha. Allahu akbar. Rakaat kedua tadi bae. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. La nukallifu nafsan illa wus'aha. Allahu akbar. Cak makmum mantep ya. Imam istiqomahkeun ye. Hebat imam ya. Kacaritakeun mah jelema nu iman terus beramal soleh memang jelas-jelas asal ikhlas. Ialah Allah ngajanjikeun ulaika ashabul jannati hum fiha khalidun. Ketika digiring jelema nu iman tur nu amal soleh dek dikasorgakeun di hareupeun sorga teh aya tangkal kayu gede di dinya teh aya 2 sumber cairna tina akar dipandian heula ku malaikat di dinya teh maksudna ieu nu hiji teh ngaberesan batinna supaya aya ulah aya panyakit-panyakit nu hiji deui ngaberesan zahirna geus zahir jeung batin teh geus diberesihan nu mantak begitu asup ka sorga wa nazana ma fi sudurihim min ghillin tajri min tahtihimul anhar datang ka jero sorga geus eueuh panyakitan jero hate teh eueuh ujuban eueuh hikduan eueuh takaburan eueuh sumadan lain sebagainya geus sesenangan we di jero sorga tanpa aya panyakit kan ngeunah jasa urang ge di dunia mun boga babaturan sombong boga babaturan tawadu boga babaturan daek ngabela ka urang boga babaturan teu ngunek-ngunek ngeunaheun jasa urang boga babaturan teh urang perlu motor kuncina aya motorna aya dipake bae urang heuh sia teh bebeja deui batur aing nu ieu mah geus moal nanaonnya nama kajian buku mah ge bahkan aya duit tadi dia cokot jang meuli bensin teu bebeja deui ngeunaheun jasa motor-motor babaturanna kuncina geus nawel dirinya duit teh jang meuli bensin teh teu bebeja deui jeung babaturan urang hendak berangkat kadeuleu aya je Samsu di kantongna cokot deui mantep jasa. Oh, dorong menang sapoe balik deui ka dinya tuh. Bener bae. Cek babaturan teh. Aing geus nyangka motor aing ku sia. Heeh, duit dari cokot ja. Heeh. Aja rok aing geus cokot tuh. Ih, bisaan sakira teh. Seuri pada eta urang boga babaturan kos kitu mantep jasa. Coba lamun urang babaturan. Motor aing dibawa ku satu bebek kahayang aing bebeja atuh sia goblok sia awal sia. Enggak sah sampai di sini saja. Pada orang tengenah anta boga babaturan kos gitu. Masya Allah, kos orang boga pamajikan, hatena bersih ngeunaheun biasa. Kurang dek berangkat, boga duit, aya duit pamajikan cokot kurang bahkan aya emasna anting di dinya tah giwang dicokot kurang dijual. Kurang saminggu teu datang teu balik barang datang ka dinya. Neng, kakak nyokot duit kula nya. Heeh. Aja eta eta anting dicokot deui. Cokot di bisi kurang mah. Iya tuh naon kak tadi negati kakak iya ngeunaheun kana hate sate urang Masya Allah ada nage kakak bisa balik keneh saking geus alhamdulillah
kula mah urusan duit urusan anting segala lah masa nu penting kakak aya. Masya Allah tiis jasa coba neangan di Cikupa kos kitu. Oh barang datang kokoprak ke si kieu bae koprak urang ge datang aing lewat mana ieu aing ka hareup apa ka tengah apa ka dapur bingung aing nya geus koprak imah urang ngabangun urang tapi urang sieun balik paneta tolol eta urang tapi maksakeun maneh kakak maling duit kula nya lah tuh aing asup ulang dasarna emang turunan kakak mah teu beres tuh paman mah bapak turunan pan bapak urang bapak kolot urang ka bawa pan eta tungtung lama teu beres bae emang tolol urang Cikupa mah bloon kan panas nu aya urang Masya Allah kan mentak neangan pamajikan teh nu kos kitu tah neng neng leungit duit bola ka ditanya diuk bae heula ka diuk kalanan minum heula duit mah gampang diteangan kak tapi pan kakak mun leungit hese anak-anak sadunya ieu ngan kakak bentukna ngan hiji doang kos kakak doang ih kula mah geus eueuh deui di hate kula ngan kakak doang aduh kan urang ge tiis jasa aya atuh ka kamar hayu atuh aduh bahasa neangan pamajikan nu tiis neangan nu tiis nu ulah marah bae ka urang. Masya Allah cak pemajikan lah kiai ieu bisa bae geus katara di hatena kitu bae emangnya nama teu maksud bagus ya hatena maksud bagus tah di dunia mah kos kitu bae tetep boro-boro jeung babaturan boro-boro jeung pren urang dina usaha boro-boro dina politik cacak-cacak jeung pamajikan bae ge teu meunang salah saeutik dunia mah kos kitu. Tetapi di sorga wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin dicabut ku aing cak Gusti Allah panyakit nu aya di jero hate urang boga pamajikan 70 sugan aya kumaha pamajikan teu aya encan tambahan pamajikan urang nu asli encan ditambahan deui tatangga urang nu salakina ka neraka paneta bagian urang euy nu batak doakeun bae kan jadi pamajikan urang eta kumaha eta nyana aya panas di sorga moal aya wa nazana ma fi sudurihim min ghillin lain sorga tuh aya keneh panas mah lain sorga di dunia teh urang hayang nyandung boga pamajikan 2-3 maksudna hayang jadi sorga kan abeh ieu kieu hayang jadi sorga boga panyakin boga pamajikan 2-3 4 ternyata jahanam kabeh nyana ge ngana sehatan kanu encan nyandung ulah cak aing ulah emang kunaon pepes hulu sia aing ente pan teu pepes aing geus tanggung pepes aing nya kage kada sehatan ulah coba-coba lamun sia hayang pepes hulu nyandung sia nu aing ieu geus diganti ku batok kalapa ye nyandung kada sehatan hampir kabeh karena itu kabeh sia yang tentrem imah tangga ulah nyandung geus hiji bae kabeh nu nyandung karitu aya nya lagi nu ngajakan nyandung abeh dicarekan nyana itu ge dicarekan ketika nyana dicarekan nyandung lah ngaranna ge babaturan deukeut akhirnya nyandung kan tah nu kolot nyarekan itu ge sarua kapang gede saya carekan kan sasalaman akur nama abeh aya batur doang hai tentrem mah nu dimaksud hayang boga imah mewah ditendeunan di sisina pancuran diciteunan deui cai mancur ditendeunan deui taman-taman di samping eta deui boga kendaraan lain hiji 2-3 4 jana nyandung maksudna hayang jadi sorga supaya di dunia teh jadi sorga ternyata teu jadi sorga balik ka imah sieun jalan mana ini imah nyana pamajikan dibiayaan ku nyana tapi alabatan Kapolres menghadapi pamajikan teh aduh Kapolres ona mah ya senyum-senyum imah tutut bae le manyun teu jadi sorga
mantak ciptakeun imah tangga supaya jadi surgawi ulah hese-hese teu kumaha supaya suasanana nyaman supaya urang ibadah ka Allah mantep eta nu nyandung ibadahna moal beres kajian kumaha ge Allahu akbar poe ieu aing ka mana balik ieu nyana schedule gilir malulu di jero hate mun opat teh mah wah ieu di dieu isu ka mana ye isu ka mana teu kumaha husuna gantung habak jelema kos kitu eueuh husu bohong kajian kumaha komo haju aya SMS mah tinu ngora tinu kolot puyeng aing cek dina teh ieu tuh puyeng dijieun ku saha je heuy teu cek awe akur emangnya mah yang kitu bae panjang ieu mah keur carita di sorga mah eueuh panyakit wa nazana ma fi sudurihim min ghillin tajri min tahtihimul anhar kacaritakeun mah jelema nu iman jelema nu amal soleh urang kabehan geus aya di sorga beuh ningali sorga nu luar biasa lamun diuji ku amal urang memual kabeuli eta sorga teh lantaran gedong teh ulah dihayalkeun batuna batu cisoka ulah dihayalkeun ieu melesteurna make pelesteran urang Garut ulah dihayalkeun ieu sorga teh sorga kos bangunan-bangunan kelapa gading BSD dan lain sebagainya sorga mah ieu batuna tina emas tina perak di dieu suasana teh eueuh panon poe eueuh bulan eueuh listrik dan lain sebagainya tapi seluruh cahaya aya hese nyaritakeunana lantaran disebut beureum lain disebut hejo lain disebut koneng lain seluruh cahaya aya tajri min tahtihamul anhar dihandapeun gedong teh beuh cai-cai sing kolocor asli sorga ketika kurang ditambah eta cai nyamperkeun tangkal kayu teh akarna lain dihandap tapi di luhur buahna macem-macem hiji tangkal kayu teh tangkal buah misalnya lain buah doang tapi seluruh bubuahan aya di tangkal buah teh kumaha di hiji tangkal teh didinya teh jeruk aya apel aya anggur aya cau aya dan lain sebagainya teu kudu dialaku urang teh terekelan ragag urang atuh tinggal di tempat di tegal di awean cau ka dieu sia cau datang ka urang di dahar ku urang teh geus di dahar cau jadi deui datang deui ka ditu teu kumaha teu ngabeakan maju beungeut urang per harina berbeda tambah ganteng tambah kasep tambah geulis iyalah sorga bidadari di sisieun urang teh ketan aya 70 aduh nu hepe susuna Allah aduh Masya Allah irung mararancung bibir aduh geus hese nyaritakeunana nu mantak geus pokona mah sorga teh lain lalagaan bau jengkol bau peuteuing kumaha sarareungit MCK di sorga mah sugan neangan WC urang eueuh atuh lain sorga mah sakeneh ngising keneh bae mah atuh hese aing ngising keneh mah pan babauan eueuh di ditu mah urang dahar bae nginum bae teh kudu neangan MCK di ditu mah asal kesangan beres masyaallah aju kesangna seungit teh ieu mah bener-bener sorga panyakit batin eueuh zahir kararasep jeung garelis per hari urang teh makin kasep makin geulis berbeda wajah tatangkalan dan lain sebagainya ge hese nyaritakeunana kitu keneh sinar-sinar dihandap sing kolocor tajri min tahtihimul anhar geus hese nyaritakeunana bae sorga mah lantaran eta kenikmatan anu hakekin leuwih ketika urang ningali Gusti Allah Subhanahu wa taala kumaha ta urang engke ngomongna di ditu ieu urang bae heula keur carita barang daratang kabeh ka sorga beuh pelukan ja ente ge ka sorga ujang sia ka sorga ka dieu wah pelukan urang kabeh wih itu kiai urang wah pelukan ku bunga-bungahna aduh ieu kakarak asup ka sorga kabeh ge kararaget masyaallah cak Tuhan Syekh Abdul Qadir kade sia ka sorga keneh ka sorga sia ge akibat taon sia maca syekh kula di ditu sia maca syekhna pasti ikhlas ja awal-awal mah hayang berkat-berkat bener
Kadirkeun mah ikhlas lah cek edat teh. Tah ka surga kabeh. Waduh. Geus Kangjeng Nabi aya sahabat aya kabeh parang barang asup ka surga kumaha ngomongna wa qalu. Ahli-ahli surga ngomong di surga, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ieu bahasa ahli surga. Sadaya puji tangtu ka Gusti Allah. Gusti nuhun ka bina-bina luar biasa abdi teh anu Gusti teh parantos tuduhkeun ka abdi li hadzal amal. Karena ia amal nu melalui amal-amal ialah abdi bisa ka sorga. Abdi amal teh iman ka Gusti, iman ka Rasul Gusti. Di samping eta abdi teh terus duturkeun syariat anu dikembangkeun ku Rasul Gusti, anu terus diteruskeun ku para ulama-ulama warasatul anbiya. Abdi teh terus ngamalkeun iman melalui syariat-syariat teh. Nah, ieu nu datang ka syariat doang di dieu, nu datang ka tarekat di dieu, nu datang ka hakikat kabeh aya di surga. Berbagai-bagai tahapan ke di surga. Nu bersyariat mah ayeuna di dieu, nu bertarekat mah ayeuna di dieu, nu berhakikat mah aya di dieu. Kabeh ngan ka surga tanpa aya ngunek-ngunek. Pan sia mah luhur amat, pan aing mah handap amat, moal aya lantaran geus dicabut panyakit. Nungis dihandap pe senangku dihandapna, nu di tengah senangku di tengahna, nu di luhur senangku di luhurna. Lantaran pada akhirna mah engke bisa silih sabab nu aya dihandap nu bersyariat nyaba ka nu bertorekat, nu bertorekat nyaba ka nu berhakikat. Engke nyaraba urang ka rasul-rasul urang, nyaba urang ka Kangjeng Nabi Isa, nyaba ka Kangjeng Nabi Musa, ka Kangjeng Nabi Harun, ka Kangjeng Nabi Yusuf, ka Kangjeng Nabi Daud. Bahkan engke di sorga teh pan aya hiburan anu bakal nyanyina Kangjeng Nabi Daud alaihi salam. Wah, mantap kurang aya bahasa uluk-uluk Nabi Daud. Suarana, masya Allah, kurang ngadengekeun Kangjeng Nabi Daud di dunia bae ge kapan manuk-manuk ge cara rici di dunia ieu. Jelema kabeh ngadengekeun bahasa ngadengekeun suara Kangjeng Nabi Daud mangalalentuk bae kabeh. Sapi munding lamun keur leumpang ngadenge suara Kangjeng Nabi Daud cicing ngeunaheun biasa. Masya Allah. Tapi coba ge sapi keur leumpang ngadenge suara Haji Pendi gegerebegan. Aduh, kebo ge lamun ditanya kumaha sia ngagerebeg galedeg aya kaceuli sakitu. Tah ieu suara para jasa engke di sorga urang bisa ngadengekeun. Gantengna Kangjeng Nabi Yusuf, ngeunahna suara Kangjeng Nabi Daud, ngan moal aya nu pangganteng-ganteng nama iwati Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sadaya puji tangtu ka Gusti Allah nu parantos tuduhkeun ka abdi kana ieu amal ti mimiti iman datang ka beramal soleh abdi. Ieu teh lain abdi menang Gusti allazi haza jazaa'u nu abdi amal teh ialah babales dayana surga. Abdi bisa asup ka surga kulantaran sabab di dunyana iman jeung beramal soleh. Mun lain cacak-cacak Gusti abdi moal kieu wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Abdi sadaya teh moal meunang tuduh lumun cacak-cacak gugus ya Allah abdi henteu dituduhkeun mata hidayah teh mahal. Hidayah teh aku Kangjeng Nabi dicaritakeun aya hidayatul khalqi, aya hidayatul irsyad, aya hidayatul taufik. Mimiti hidayatul khalqi dibere hidayah sebagai makhluk. Ketika cicing bae horenganan aing teh aya nu nyieun Gusti Allah anu ngadamel langit bumi katut eusina. Hidayatul khalqi iman ka Allah bahwa Allah nu nyieun. Tapi lamun teu dibere hidayatul irsyad mangan sakikituna bae tah ka sorga mah ka sorga ngan lewat neraka heula sebab kakarak hidayatul khalqi. Ketika geus aya hidayatul khalqi manehana dibere hidayatul irsyad wal bayan. Hidayah untuk menuju pituduh jeung bayan kepertelaan syariat. Hayang mondok aing teh nang saha eta hayang mondok nang Allah. Dipaksakeun ge cak bapana sia mondok bae dibiayaan ku aing ulah nyarit. Ulah hayangna ulah mikiranna naon pokona sia mah mondok bae. Teu bere hidayah mah teu betah jeung bunga. Nang Allah. Keur cicing bae batur di kamarana eta budak. Ngaleut. Ngaji ka Cilongok. Ngaji. Emang ngaji kumaha sih di situ? Ngaji ngadengkeun. Diajak kayu ngaji. Mong aing mesti tanya ku guru. Aing ditanya hese ternyata bisa ngajawab isin aing.
Waka gitu emang ngajina saurang-saurang lain ngadengekeun oh emang ngadengekeun doang ngadengekeun jauh ge bisa loba nu tang ka Ambon ge ye coba tuh berangkat jana hidayatul irsyad ngadengekeun oh jaheunya tuh irsadna aya nu mondokna aya anu sabulan 2 bulan aya tahun aya 5 tahun aya 10 tahun kumaha dibere hidayatul irsyad ku Gusti Allah aya nu datang ka paham amil jurumiyah sorok alfiyah bante kukudul juman terus tafsir unda hadis usul fikih dan lain sebagainya wah hebat ama irsyad ti Gusti Allah teh dek dicalonkeun meureunana engke di lemburna jang naon kitu ngaranna lampu penerang irsyadna hebat. Nah kuari nu ngaji mingguan nu ngaji unggal penting di lembur masing-masing irsyad ti Gusti Allah sanajan deukeut ka majelis teh dibere hidayah ku Gusti Allah batur datang ka majelis nya nama indit hidayah teh mahal kunaon sia indit puyang aing majelis ngadeng ngaji malulu batur mah ti jauh datang mata hatena bentaknya nama anu didinya indit nah iya kan itu hidayah nang Allah eta hidayatul irsyad wal bayan tuh dititahan balik ya ceng balik atuh sia sia mondok geus 10 tahun ke bah kula mah deuk di pondok bae heulanan moal dibiayaan ku aing kajeun lah deuk sahirup-hirupna jahabi kuda kula mah lain anak abah sia kos kitu atuh iya tuh bohongan aja abah cenah moal ngabiayaan lain gitu sia wayah kawin umur sia geus 29 tahun ajen kege nang Allah kege mere ka kula lah deuk mata kula deuk ngaji bae heulana lain kitu beun sia umur 35 tahun ke ditanya anak saya siapa abah-abah kan wisin mah geus kajeun bah kula mah deuk ngaji bae heulanan boy mah teger jasa ngaji bae irsyad da pohara jasa teu bisa dioget-oget ku mana ku bapana titah balik ke embung mah betah jasa jana di pondok betah jasa ngaji teh nikmat jasa indah jasanya nama lamun geus ngaji datang ka HSS ija eta bae alfiyah ge rarikes alfiyah datang ka HSS-an bae ku jana bisa menteu iya guys aya nu datang ka hidayatul khalqi ngaji mah teu dibere hidayah tapi imannya ka Allah aya nu dibere hidayatul irsyad datang ka ngaji datang ka bisa Allah tak urusanana terakhir hidayatut taufik mahal jasa aya anu bisa ngaji tapi teu ngamalkeun teu dibere hidayatut taufik nah teh saeutik ustad anu henteu salat ustad mah ustad tapi salat teu salat nyana hayang naik ti ustad ka kiai tapi teu salat blon teu tapi aya bae teh ustad nu kos kitu teu dibere taufik dicabut taufikna nah ieu mahal ieu hidayatut taufik keur mah bisa ngaji ngamalkeunana daek hidayatut taufik lamun geus dibere daek ngamal lain sakadar nu fardu jeung nu sunnah terus jangan ngadeukeutkeun diri ka Gusti Allah datang ka nyai-nyayan hatena hidayatut taufikna dibere bagian ku Allah luhur jasa sehingga diangkat jadi sholihin diangkat jadi wali diangkat jadi kutub pohara jasa tambah hidayatut taufikna nah nu matak hidayah teh tilu hidayatul khalqi hidayatul irsyad wal bayan hidayatut taufik nah iyalah ulaika ashabul jannah nu nazana ma fi sudurihim min gil di akhirat asup ka sorga nyana ngomongna beu alhamdulillah Gusti Allah teh mere petuduh ka abdi sadaya sehingga iman jeung amal soleh nu tadina dibere hidayah ku Gusti Allah sehingga dibere sorga deh laula an hadanallah wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah cacak-cacak teh dibere hidayah ku Gusti Allah atuh kaula teh meunang moal meunang hidayah geus ulah diaku hidayatul khalqi nang Allah hidayatul irsyad nang Allah hidayatul taufik nang Allah di tengah-tengah kristenisasi anu luar biasa justru di Amerika loba nu asup Islam dibere hidayatul khalqi ku Gusti Allah di tengah-tengah berjuang supaya jadi Yahudi jadi Kristen di Inggris loba nu asup Islam di Belanda loba nu asup Islam nang saha eta nyulusupkeun hidayah ka jero hate teu puguh teu karo pemimpin Kristen paus bisa asup Islam
eta mahal hidayah Masya Allah sulusup asup lantaran geus boga bagian kapan di dituna tempat di sorgana nu mantak laqad jaat rasul rabbina bil haqq nyata jelas geus datang rasul rabbina rasul urang sadaya bil haqqi kalawan bener deh baheula ajakan-ajakan rasul teh bener ternyata nu di zaman Kangjeng Rasul mah nyaksian Kangjeng Nabi dakwahna setelah Kangjeng Nabi teh aya diteruskeun ku para sahabat sarua nyana ge ngomong jelas nyata Rasul teh mawa bener melalui sahabat begitu zaman tabiin di akhirat ngomong jelas nyata Rasul teh bawa bener melalui lisan tabiin terus kabelah dieuna melalui lisan-lisan ulama dek aing sok kadengikeun dina maulidan dina rajaban dina haulan ternyata bener Rasul aing teh nyata jasa Rasul bener mawa hak melalui lisan-lisan para ulama nu mantak wa nudu diceluk antil kumul jannatu uristumuha wahai ahli-ahli surga tilkumul jannatu sorga uristumuha nu maneh diwaris tah sorga ieu teh bima kuntum tamalun ku sebab anjeun boga pagawean di dunia iman jeung amal soleh tuh sorga jang maneh Masya Allah di masar urang teh melalui bendera-bendera di dinya aya bendera la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sidna Abu Bakar dibere bendera Siddiq, Sidna Umar diberes bendera Al-Faruq, bendera kitu Sidna Ali bendera jihad fisabilillah, bendera Sidna Utsman bendera zuhud, terus bendera Sidna Hamzah, bendera ulama-ulama para wali-wali Allah. Lantaran satu bendera diharap Kangjeng Nabi kadieuna wali-wali Allah bendera. Nah, memeh berangkat ke surga Allah nitah ka malaikat nudu gera-gerokeun antil kumul jannatu ya urang geus siap di bawah bendera antil kumul jannatu sorga tu sorga urang geus siap wah dek diberangkatkeun Masya Allah melalui kapilah-kapilah kontingen percis urang kos dek musabako kontingen Jakarta wah kontingen Tangerang wah mun di Jidah teh mata make bendera pan urang deka mobil masing-masing wah kontingen mobil satu naik urang lembur atuh pabeulit pabeulit biasa geus besi tinggalin bae padahal mah datang ka jero dihitungan deui nyangel pan ngitunganna urang arab mah pati bisa ngitung wahid iten talata arba khamsa sitta sab'a samania tisa asyara 11 12 balik deui wahid isten talata heuy sakurang ieu geus tadi geus dihitung la ijlis kullu wahid iten talata arba geus datang ka dieu aya nu ngomong deh uskut balik deh angel urang arab begonya ada tuh bisa ngitungnya nama tidak bisa ngitung bantuan ke orang la ada 1 2 3 4 la bas anta ijlis nyana deh wahid ithnain thalatha arba'a khamsa sitta sab'a thamaniya asyara tisa asyara isda asyar balik dari baik mal berangkat di pasar orang Arab aduh maksud eta nah ku kasieun hati-hati sebab eueuh hiji nyana ditangkep gas cek cenah aing mah moal dihareup heula di tukang aing mimitiana di tukang wahid ieu teh dalah atuh kitu-kitu kayane jadi mobil ieu orang ieu kontingen 2 kontingen 3 ieu ge sarua urang sumara siqal ladzina taqaw ilal jannati zumara masyaallah hatta idza ja'uha wa futiyat abwabuha qala lahum salamun alaikum tibtum ya Allah ya Rabbi ngeunaheun jasa salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin ke dina surat Zumar ieu di dieu tilkumul jannah cek malaikat tuh
surga. Geus ka dulu ngemprai. Urang saya lompat bae kan. Wah, keulas. Noraga jon teu sia. Tilkumul jannah cak malaikat. Uristumuha. Anu ieu surga diwariskeun jang maneh. Sakumaha bapak ulang paeh bae. Menang warisan urang. Bima kuntum ta'malun cak malaikat. Kusebab maneh beramal soleh di dunia, iman beramal soleh. Urang di masar keneh geus tararis. Tilkumul jannah cak malaikat. Tuh dah. Madulu kabeh urang. Woi, bendera Golkaran hiji ge. Uristumuha. Ieulah diwariskeun jang maneh surga. Kusebab naon? Bima kuntum ta'malun, kusebab maneh di dunia beramal iman, amal soleh. Geus tarariis urang, aya pemimpin-pemimpin urang kan di hareup. Geus moal selempang ieu mah lantaran ieu kontingen-kontingen teh geus puguh benderana. Ya Allah, ya Rabbi, emang kumaha kitu ieu make bahasa uristumuha kieu, nu mantak make bahasa uristumuha. Na ahlal jannati yurisunna manazil ahli nar. Saenyana ahli surga teh ngawaris tempat-tempat ahli neraka sebab cek Kangjeng Nabi laisa min kafirin wala mu'minin illa walahu fil jannah wan nar manzil. Teu aya hiji mukmin hiji kafir eta teh ngabogaan tempat di surga jeung di neraka. Urang kabehan geus boga tempat di surga aya, di neraka aya. Kafir boga tempat di surga aya, di neraka aya. Jadi geus dicadangkeun jang balik urang mun ka neraka eta, mun ka surga itu. Ya Allah. Rarempan ya urang. Geus boga jadi urang ku ari blok-blok na geus jelas, cek na geus jelas di itu, kelurahan na geus jelas, RT na geus jelas di dieu. Presiden nama malaikat malik di dieu. Jadi urang geus boga tempat horenganan di neraka jang pambalikan urang kabehan. Di surga kitu keneh geus boga tempat kabeh mukmin jeung kafir teh geus baruga tempat. Nah, jadi saurang-saurangna boga tempat dua, di surga boga, di neraka boga. Fa idza dakhala ahlul jannah al jannata wa ahlun nar an-nar. Di mana-mana asup ahli surga ka surga, ahli neraka ka neraka. Nah, ahli surga geus di surga, ahli neraka geus di neraka. Akhirat jarana bakar rupiatil jannah lihanin nar, diangkatkeun surga ka ahli neraka, ditembongkeun surga diangkat ku Gusti Allah. Di neraka keur ngojae ge kabeh kararieun neuleuh surga, nuker nginum susu, nuker muka susu, maksudna susu SGM sia mah ka mana bae. Tuh, sablon sia mah. Nuker ngadahar saos, segala ngadahar bubuahan dan lain sebagainya. Beuh, indah jasa keur alalay cerak katembong ku ahli neraka atuh panazaru ila manazilihim fiha. Nyana neuleuh tempat-tempat nyana nu aya di sorga. Lantaran nyana ge pan geus dibejaan tuh tempat sia. Nu di sorga teh itu nu mantak nyana neuleuh. Tah dibejakan ku malaikat, hazihi manazilukum law amiltum bi taatillah. Ditembongkeun soteh ta ieu tempat maneh mun cacak-cacak maneh iman terus beramal soleh tah tempat sia eta. Pan nyeri jasa kana hate. Nyeri jasa. Percis kos urang kawin, aju teu nurut ka kolot urang ngajak kawin nang kahayang urang, nya beke nya jore. Jol bae aya nya putih semampai jangkung masyaallah. Dibejakeun ka anak urang tah pilihan abah nu jang sia teh mun sia daek mah. Ambobah. Ulah ambobah. Sia mawat maneh ku. Ngeus bari mah. Kekepan bae tas hideung. Ongan saya tenurut ka aing. Aing abah tuh geus jadiakeun ka eta nu jang sia teh. Kumaha bah lamun kuari ganti ojol teu isah. Geus kawin batur atuh. Sia mah sok macem-macem bae. Geus nikmati ku sia hideung. Tinggal nyana bae ngap-ngapan ka duhung mah teh teu nurut ka kolot ka duhung mah teh teu nurut ka kolot. Takan eta cerita dunia.
ya ge hadhihi manasilukum law amiltu. Hei kafir ya tah tempat maneh tah kadeuleu ku sia geus disiapkeun baheula teh tajang maneh mun maneh iman tur maneh baramal saleh tah eta tempat sia. Oh hanyu-hanyu ngana kikieuan atuh kami ka dinya kudu nonsen weh malaikat teh nonsen. Tidak ada tuh cek malaikat teh sumayu qalu ya ahlal jannah ka ahli surga rizqhum bima kuntum ta'malun kuari mah lantaran ieu tempat nu bogana di neraka maka warislah ku maneh tah nu baheula jang si Bill Clinton nu baheula jang si George Bush nu baheula jang si Cat Eye ucing tempat tuh tah nyana lantaran ka neraka si Cat Eye kuari mah ieu tempat kosong eusian kumaha. Wow atuh geus kikieuan mah Haji Pendi di surga. Lain Haji Pendi ieu. Geus pede bae nya. Saduanta ge urang nu urang geus pugu aya ieu tah nu batur ka neraka jang urang deui. Kaju tempat urang nu di neraka teh ditembongkeun deui. Hei. Kiai tah nu tah heula teh atuh neraka tempat kiai lantaran kiai kuari ka surga tah itu neraka wariskeun habak salodo. Los tah los jang sabae sapa meunang. Urang kitu kabehan los. Cenah ieu mah deusian ku artis sabodo. Geus ieu mah tah surat-suratna BPKB-na kabeh tah dikeun. Wabeh kabeh dibikeun ka pamalaikat balik. Oh geus teu hayang-hayang teuing aing mah kos kitu. Enggak susuratanna nanggeus kabeh. Pana ieu mah sabah AJB segala non kan kudu aya kitu kan surat-surat. Geus menjadi persulit tiba tanda tangan langsung. Ye atuh upah tanda tangan mana? Sia teh bikeun ka ahli neraka. Tempat urang nu di neraka kosong lantaran urang na ka surga bikeun ka kafir. Tempat kafir nu tadina jang nyana mun nyana iman lantaran nyana kafir kosong bikeun ka urang. Nu mantak ieulah bahasana tilkumul jannah tu surga uristumuha nu maneh diwariskeun surga nu maneh mah jelas aya nu kafir nu tadina tempat nyana mun nyana ka surga kuari jeung maneh bima kuntum ta'malun lantaran maneh baheula iman tur beramal saleh. Bentak kurang iman manggeus aya tinggal amal soleh. Amal soleh teh kan butuh ilmu ngaji. Dina ngaji nage kan kudu ikhlas, kudu nyaho. Wudu jeung rukunna, syaratna, salat rukunna jeung syaratna, haji, puasa dan lain sebagaian abeh naon? Abeh beramal solehna mantep. Sesuai jeung syariat, kabelah dituna sesuai jeung thariqah. Abeh bener-bener Allahu Akbar, Allah Maha Agung, keagungan Allah kadeuleu. Iyalah amal soleh, nu mantak urang mah kuari dibere taufikul irsyad. Di samping taufikul khalqi, urang dibere taufikul irsyad daek ngaji. Padahal mah di imah riweuh jasa, nya ngawarung kitu kan, nya urusan tapi lah aing deuk ngaji bae lah. Geus kajian tah tinggalkeun. Diomean ge jak wae moal bakal untung. Mun untung mah aing ge moal ngaji ieu, dia tolol. Aya tungtungan kos kitu bae tah. Aja kunaon lihat dagang poe minggu lah, dagang ge rugi malulu. Mun untung moal ngaji ya ge. Aduh, zaman teh beres kos kitu tah. Malaikat ge nganyatet da setengah hate. Budak ngaji beneran tah teu sia. Nah, ieu keur carita uristumuha tak dijelaskan kok bisa diwaris pan waris mah eta mah meureunana mun aya nu mah horenganan kos kitu tadina setiap jelema boga tempat jang pengbalikan di neraka aya di sorga aya ketika urang ka sorga maka tempat urang nu di neraka wariskeun ka kafir los jang sia ketika kitu kafir ka neraka lantaran teu iman tempat kosong jang urang jadi setiap anu asup ka sorga ngabogaan dua tempat hiji nu asli dua warisan di para kafirin alhamdulillahirabbil alamin nu mantak ulah aya paksa-paksaan la ikrah fiddin teu aya paksaan dina agama ulah maksa urang ka budak ka Konghucu ka Kristen ka
nyana daekeun atuh alhamdulillah nyana teu daekeun jatuh kege diwaris ku urang. Tuh sia jadi nyahopan ku ari bener tuh. Enggak cek urang antepkeun Kristen Katolik keuna balaya di neraka. Enggak, atawa kajen teh urang ka neraka ge kan tempatna geus ku kafir tah begitu urang di ka neraka kan mana tempat aing? Cek malaikat balik kayak udah tidak ada tempat ini. Udah ke surga aja ya, boleh deh. Masya Allah, tinggal engke ngegro ahli surga ke ahli neraka. Wanada ashabul jannah, beki rame bayi. Masya Allah, wallahu alam.